di parab dibersihan barudak areuh barudak ngalor bae bisa ditarik tah kolot dem manuk teh ulah kita nanya sabar atunya gulak-gulak bae ayak teh jangkrikna jangan wapan si otong kayaknya tapi ya jangkrik nama sabar dong sabar kewok salah ya abang tanya Arab nggak ada tuh. Assalamualaikum. Salam Asli Indana aya. aya Tah keluar atuh diajak ulin. nadela Ulin sakedeung keluar. ngajak belenger tanya naon sini Gebe mah nyeuseuhna ada uing ge can nyeusuh. Geus kero gerak jero Lu sah keluar be age kuat tuh. kajero lah jero aya gerak ke dieu seuh bantuan kuah naon ditu Ih, jamaik shopping ya so. shopping mall dulu Maya duit BLT nyo. lah kajero Linda. Lin, Mbak. Linda. Oi. Nambi. Ulin ge buat. Ulin ka mana? Shopping be kan dia gitu. Oh duit bi. Gampang duit mah ge mun heula be. Silakan nyokot latas. Ya tong ya teh. ayam wanya Lila tekan dia Assalamualaikum, sepada. Biria. Udah masuk nih. Udah tekan di baik sih. Mau dimain sama badok teh. Jadi macam baik. Ih, udah logak sebagai logak. Terbiasa. Hidup di bawah sekieu. Amoy mah. Ih, lanjut. Hardang, betul hayang madang. Allah, cuya kandi bertiga-tiga kenae. Para lencak sudah. Ampun. Wirya. Minum be hante, ngemunding hante, sampai komo itu setubuh. Sugan ke pabadog dog biasa jeung ratuhna. Sakit aing teh anggaran duit ge, apa lah ini boga ponakan teh balangsak si Wirya teh balangsak, madang-madang bagi hese. Boga bibi kanya anak gede teh, minum amon. Sugan-sugan bae atuh ari aya mah yeuh, duit rezeki kita yeuh bakal dibikeun. Andi mah mesan we kita kan jolok ini bae. Coba amoy ereka airport ieu geus wayah kieu. Udah kapal kamu lewat ieu mah. Amoy lamun erek Australia kapal kamu lewat. Boleh udah dibayar Allah. Ih, ini. Iya. Kandi. Nah. Juga ya tamu di mana? Saya. Itu tadi bayar. Subuh kene di sekali yuk. Yes, neangan bebek di tongkrongan sebentar aya bi. Atuh datang usaha subuh-subuh ka dieu batu masalah. Sia mah, ayo ongko aing datang ke tas, subuhan ka dieu cai yang naon gawar-warkeun papais naon. Papais tinggi atuh bi, sugan keur nyundatan bobo rokok. Da nyundatan bapak-bapak eueuh di Tasik. Lebih masuk sagala bae macem-macem. Wah, cicing dah. Sia mah kana kitu beungeul ada bae. Bibi mah dibejakeun geus ngalikan bebe bi. Geus aing mau ulang urusan awewe, sia teh kudu naripak sia mah hirup teh. Yeuh aing. Aya duit, cek sia bapadog sabab we. Duit yang naon bi? Mire mah loba duit mah tenang bae deh. Heh, sia mah kelakuan teh.
Ada nonton nalipak awalnya kos kumaha tuh, ku sepik hayangna. Linda sih, mah. Ada yo. Pabrik tujuh bulan udah ngomong. Ada si Ulah dia mah ya Allah, anak si Ulah dia mah itu halusna. Sebut bukan itu. Semangat Dia lagi nanya nih dia. Dia kurang bisi yo. Lock dead. Geus aing mau ulang urusan awewe, sia teh kudu naripak sama hirup teh. Yo aing. Duit. Teh sia bebandong sama poe. Bukan tinggal teh we. Butuh duit ibi. Aya awewe si Dinda tuh pengalaman teh karunya sia mah. Tadi bilang kening nomor kening. Bukan rekening umur. Hah, seneng kan hadon ini. Iya, nomor kening. Bukan rekening ibi. Kan saya kening ini naon? Duit butuh gak wewe. Kasih ya. Sebenarnya penting dia ibah tabuha sih ya Allah segala aya buah komodo gitu kan keur nyileung si Wirya udah ponakan teh ampun jadi bibi mati karunya kayaknya anak gede hayang mere duit lalu hayang awewe baju kenalipak di anak si Lurah daya mah halus si imut uyung-uyung juga marmut dia kan kitu banget rungkat rempak gitu ku Wirya weh dibantuan aing juga aing bisa ngomong ke anakna si Lurah daya tas Linda pencomblangkeun tenang we dimi-dimi goblok video sing kabadi ini aing indit ponakan goblok bisa Jogjan. Oh, geus bos, awak urang kalah ruas eta. Serius eta harus masak itu? Serius atuh hit. Aing mau bodoh. Mantep he pokokna mah. Geus ayeuna mah jadi satya anak buahna si bos lah. Bagus. Daripada jadi guru males. Geus tenang. Soal duit mah cing aing mah lancar hit. Asalnya nurut. Pasti atuh bos. Urang ge kesukaan naik beli benten yo. Urang make teh rapia bae ti kamari. Meuli sukan meuli sukan ka mall. Oke, enak lah. Iya ya. Kumaha carana aing bisa menangkeun anak si Lurah? Iya, tuh kapan si bos mah boga duit loba genah geuning kudu nanyakeun. Tuh pan teu kudu nanyakeun ieu kan si bos mah loba duitna. Masalah duit mah gampang, hit. Jeung urang mah. Cuman nih budakna hit. Budakna teh jiga nu sieun. Ah cok urang mah bening bapana bae eta. Gesek dulu panas juga, tekan meo. Cuman carana kumaha kira-kira bisa ngabujuk eta budak kurang jadikeun ngora. Hah? Emang si bos boga awewe kitu? Dek mata apaleun hit. Di Lampung, Madura, Jawa Timur. Aduh. Ini teh nu ayeuna teh kilikeun ka opat kurang teh. Anak si Lurah teh. Ah da si bos mah emang kieu loba duit mah emang kudu loba ieu na bosna. Rupiahna asal adil no. Asal adil mah kumaha bege jalan lancar. Tapi da siga nanti si itu mah si tadi ngaranna teh anak Lurah teh. Si tadi bucan sempet kenalan kamari kenalan bege bungeun apa kalah dibabet ku bantal. Atuh da si bos mah beungeutna atuh beungeutna lain nu siga sadin ya siga sadin itu kan dina artis. Oh, dina film. Sadin teh ngaranna teh deuh. Urang mah kieu hit. Geus diberena ti Gusti Allah kieu beungeutna yang geus kieu bae. Atuh kapan si bos mah boga duit, baru bisa operasi. Bisa bae. Cuman urang teu minat teh operasi kitu teh. Geus gagal. Soalna anak-anakna si Lurah mah siga nu mungut kitu ka si bos. Puguh makana heran. Tah ayeuna tugas dewek pangkumaha carana bisa ngadekeutkeun urang jeung anakna si Lurah. Ya tuh burat kok. Gampang hit gampang. Kayak aya ieu mah aya gampang. Nah, mun eta urang semangat. Langsung kurang transfer. Kumahanya jadi kieu ben. Soalna dewek seolah-olah jadi mata-matana bae. Mata-mata. Jadi engke kamana dewekna kamana bae nya anakna si Lurah kamana bae dewek tuturkeun. Terus lamun aya naon-naon. Oh, jadi ayeuna teh urang teh ngintai anakna Pak Lurah eta. Sampai ka kamar mandina. Ulah sampai ke kamar mandina. Oh, sugan teh keur mandi kurang diintip kitu diintai. Maksudna maksudna dewek jadi mata-mata teh mun dewekna kaluar ulin bojing sajin anu hiji dina teh jeung salah dulurna meureun nya bising ulin kaluar pan sok jeung eta bae. Dewek intai ka jauhan. Terus ke lamun aya naon-naon di jalan bawa naon jeung lalaki saha jeung bojing saha lah. Dewek langsung laporan ka urang. Oh, siap, Bos. Tenang, yang penting mah ieu Bos. Siap, tenang lancar ieu mah, lancar. Kira di jalankeun ayeuna. Si ayeuna atuh, Ayeuna atuh ayeuna. Ayeuna mah masih aya teh nya di rokokna.
Ayeuna pisan, Bos. Ayeuna. Atuh ayeuna. Oke lah, siap. Yuk lah. Kenapa? Ini pas itu. Oh my god, Bang. Bener jadi jauh. Ini mana ikan ini ya, Bang? Atuh sana turun kunyuk. Dua aja kayak roda sepeda. Apa ini? Aman. Neng. Lama dulu. Neng. Bapak Neng sama Bapak A. Bapak kita ya. Bapak kita tuh. Apa itu ngomongnya nih? Banting. Bantingnya. Bantingnya jorongkan cuma sama bakar yuk. Bapak kemana nih? Ke laut, Bapak nak. Mana kali ke Neng? Gandeng. Neng, kamu ke mana? Ketemu mana? Kamu nanti gimana ketemu apa? Cuman juga aspal mau berhenti. Aspal, itu ini bu, kayak gitu aspal punya apa sih? Turkan bos. Tuturkan, nyanyi cicing baik. Itu kebosan. Turkan. Songkelah, bok. Nyanyi atas sih sebilan. Di ausnya. Ini mah alasan yang pagi jeung budak pendek PT kalkos kitu ih. Saha tuh urang mah ih. Tuh. Tapi di dia lumayan halus. Ada diskon ya. Halus di. Neng, kita ngiringnya dia punten. Nasi nuturkeun bae ih. Eta mulanya nih. Nuling bae banget ge. Nyana juga tetep pernah ngora bae bong ini sih. Iya banget. Nah, bade buku keneng kumat reuni teh cekan teh. Mukeun naon? Jalan. Oh, kana mang kota. Nuhun, tenang ada bapak mah. Kumaha akang. Bapak mah curah deyo. Ku akang bisa diatasi lah. Di atas di jalan biru tuh di. Tuh kan jalan biru. Kunaon? Karena we ya, segala rapi. Gara rasa. Rawe bener maneh kalau rawe. Ayo balik balik. Pakai pada tanggut. Pakai pada tanggut balik. Di lebih. Neng. Aduh. Aing gagal mana ton. Nah, nek engrejeng-engrejeng. Dia mah. Kamu udah sidem aspal mah teh sukses teh mau nangkep video kebar. Nah, nih cepet sidem dem aspal. Lobred. Sekali na di Kispayon figur bas. Tarik kabar.
pisan. Oke, Bos. Oke ini.